Amin. Kata kecet lamun beres sholat dari sajadah teh baseuh-baseuh we anjing Kuci mata teh. hujan belagu. Bisa nanya wae nya heueuh Cimata sia. Emang aing sholat di walungan. Kata kamari ece oge alhamdulillah kamari numpang tetangga gua jadi konang Numpang naon? numpang syukuran ece teh beres ikro hiji. Prahalila eta. Hah? Prahalila. Ikro hiji teh genep bulan anjing. Anjing tong nyebut nyapirakeun. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Urusan belajar long life education. Sapanya hirup terus belajar. Bade teh tubruk akan lebih pada nubruk teteh. Aku baca itu. Tawaran ibu salaki teh bisi salaki eraan. Daloba salaki anu eraan mung menta ti heula ka pamajikan. Tawaran. Mun bisa mah hareupeun salaki teh bujur teh centangkeun gitu tah. Tengeng gitu tah. Bulah holkeun susu teh. Aduh, Dedet kana sungutna. Lain sari heuh. Kan bae ece da geusah. Asal ulah di alun-alun gituan anak. Cenah samuntut pamajikan salaki teh. Nya pakai baju ipis teh alapan salaki teh. Yang alapan salaki teh baju urut baligo dipakai teh. Pakai baju ipis teh anu celana jero sacabot teh pakai. Terus garis teh anjing. Nu didulut begat. Pakai karena naon dibeli eta dipake. Karena alapan salaki kedunana. Dia mah kumaha tuh dah. Salaki balik di mana balik teh meuni teh boro-boro di daguan. Bau di imah teh. Ngungcung we. Buuk kusut. Diuk na kursi. Sukuna nu hiji kana meja. Nu hiji di kana lomari. Awewe teh ngadong. Lalu rimuih di dieu. Kita maya lalu segala. Ini maya lalu segala. Kalau udah atuh naon? Ini maya lalu segala. Apa bau basreng? Pas rek setengah matang. Udud di meledak awewe teh peledog. Lain teh meunang kade teu pantes. Saya beuki mah teu naon. Udud. Buuk pinuh kuramat lancar. Dina tongong ragaji mesin. Awewe teh can samurai. Sendal silsilangan. Uji sendal, uji sepatu. Pakai kaos kaki sekokoy sepakulan kalau udah nih ketuur. Warna teh koneng yang hidup. Riwit kegantung nak pengorong. Petasan kaceli. Salaki ke ketrok. Assalamualaikum dijemput. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kasalaki tinggal wehan sora. Buka mama, buka we usia. Biasa ge gablak kokon. Kan kunci di gubuk usia. Kata kain teh keluar teh kunci usia. Ikan rambut salah kita. Ini apa-apa. Batak ramah rancal mah bocah mah kunci. Parah naik. Brai panto dibuka lain di mana duku imut mau dicarekan. Di mana wae sia kosim. Wayak dia ka Karamanto balik-balik bau hanyir geus nguset di jati gede goblok. Mantong-mantong sia kosim. Hakan luput ku sia. Taplokeun kana babatok sia. Simut ku kojak. Kerotohakan ku sia. Tuh mata ibu, mata neng pantes loba lalaki anu pinah ke lain hati gara-gara awewe jika kitu dia. Lalaki teh atau goblok di gitu teh. Ya deui lalakina lamun hayang ngabogaan pamajikan anu geulis bare duit cing gede.
sama ikan meli jujur ayah goblok sama ikan meli penuh ini dia kemarin kuda repok temennya ajinya kudu repok kan tawis pamajikan jeung salaki teh kudu apa kana hak jeung kewajibanana hakna salaki kewajibanana pamajikan hakna pamajikan kewajibanana salaki jadi sekali deui mudah-mudahan istri-istrina komo yakin jebolan-jebolan di Universitas Majalengka mah istri-istrina bakal jadi istri-istri anu solehah amin ai teuing kolong tinggal waktu saya ya